A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan li syabri qadi ajilani wa khususan li syedina Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan li ruhi Usani bil kitab tijanu daruri wusulim wa puri masih silatim wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu wa mimma jeung eta tetep tina sawarehna perkara yajibu anu wajib naon i'tiqaduhu nekadkeunana ieu emma aidon kalawan nya kitu deui anna kurunahu warisannya nyana kuruna Kangjeng Nabi teh abdulul kuruni eta nu pang abdolna kurun. Jadi zaman Kangjeng Nabi teh zaman Kangjeng Nabi nyaeta sareng para sahabatna eta pang abdolna waktu pang abdolna periode kurun. Suma kuruni teras kurun alladzi anu badahu anu tetep dina sabadana ieu kurun. Terus periode sawaktos maotna Kangjeng Nabi bubusna Kangjeng Nabi berarti tabiin. Suma kurni terus kurun alladzi anu badahu tetep dina sabadana ieu ladzi terus atba tabiin. Jadi anu pangsaena kurun teh kurun Kangjeng Nabi tabiin sareng atba tabiin. Eta pang abdol-abdolna kurun tilu. Wayan bagi sareng perlu lil syasyi ka jalma naon ayaripa yang tengahnya hukeun si jalma auladahu kana pirang-pirang putrana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hum jeung ari putrana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh ala soihi netepan kana jalan anu soheh mah. Sayyiduna Qasim nyata eta Sayyiduna Qasim wa sayyidatuna Zainab sareng sayyidatuna Zainab wa sayyidatuna Ruqayyah sareng sayyidatuna Ruqayyah wa sayyidatuna Fatimah sareng sayyidatuna Fatimah wa sayyidatuna Ummu Kulsum sareng sayyidatuna Ummu Kulsum wa sayyiduna Abdullah sareng Sayyid Abdullah wa huwa sareng ari Abdullah teh mulaqabu eta dilindih atawa dilandih bitoyibi kunami toyib wa tohiri sareng kunami tohir wa sayyiduna Ibrahim sareng Sayyid Ibrahim wa kuluhum sareng ari sadayana putra-putrana Kangjeng Nabi teh min sayyidatina Khadijah al-Kubra eta ti Siti Khadijah al-Kubra ti sayyidatina Khadijah al-Kubra illa Ibrahima kecuali Sayyid Ibrahim mim Mariyati Kibtiyati eta mati Siti Maryah al-Kibtiyah. Jadi putrana Kanjeng Nabi teh sadayana teh aya 7. Hiji Sayyid Qasim, kaduana Sayyid Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Fatimah. Terus Sayyid Siti Ummi Kulsum, terus Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah sok dilandih kunami Thayyib sareng kunami Thahir. Terus Sayyid Ibrahim. Sadayana putra Kanjeng Nabi etap lahirna ti Siti Khadijah Al-Kubra kecuali Sayyid Ibrahim eta mah lahirna ti Siti Maryah Al-Kibti gitu. Berarti genap anu ti Siti Khadijah hiji anu ti Siti Maryah Al-Kibti. Wa hadza jeung ari ieu akhiruma eta akhirna perkara yasara moga-moga ngagampangkeun Gusti Allah yasara moga-moga ngagampangkeun hukana ieu risalah sallallahu Gusti Allah taala min fadlihi tina kautamaan Allah tina fadlna Allah wa karami sareng tina kamulyaan Allah. Walhamdu sareng ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah teh Rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Wassallallahu sareng muga-muga mapainan rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ala ali sareng muga mapainan rahmat Gusti Allah ka keluargana Kangjeng Nabi wasobi sareng muga mapainan rahmat Gusti Allah ka para sahabatna Kangjeng Nabi wasallam sareng muga mapainan kasalamatan Gusti Allah ka keluargana Kangjeng Nabi ka keluargana sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi wallahu alam bisawab. Gitu pembahasan kitab Tijan Darori. Alhamdulillah khatam.